Buset, suganta aing mah aya lini. Suganta dicaca sireum telos ku guru bukan soreng teh HP-na aya ngebel ibu. Ku gede-gedena teh HP eta keterangan meuni undur. Kuat ngahegak gitu buset. Halo. Waduh bener aya ngebel euy. Oh, Ayu. Oh buset, Ayu. Oh si Ayu tukang jamu ya, tadi nginum jamu can bayar ya. Pasti ditelepon teh Ayu ya. Ayu Ting Ting. Wah. Gaya emang Ayu Ting Ting wauhun ke maneh. Ini saya lagi pentas yuk. Ele buset ting udah manja bebeja. Ini saya lagi pentas yuk. Di Gogik yuk. Wah. Emang si Ayu nyahuun lembur gokik gitu. Warta hajat yuk. Wah. Emang wauhun jeung pawarta gitu. Ayu Ting Ting. Apa pawarta baheula kungsi salingkuh jeung si Ayu? Oh, Ayu juga lagi pentas. Si Ayu mah pasti show terus, pentas terus atuh Sama apa yuk? Dangdut batur mah laguna giring minyak wangi, alamat palsu teh. Oh, odong-odong. Ah. Eta mah Ayu mana Ayu Tati murunan. Lumpang. Iya, nanti saya kirim ke sana yuk. Oh, ada kirim naon mana kasih Ayu Ting Ting atuh? Kalau sudah dibagikan sama Pak RT. Oh, izin saw, orang dibikin ka ditu, orang saw di dieu. Ayu Ting Ting minta beas raskin. Ah. Bener Ayu balangsakna teh. Waalaikumsalam. Waduh. Buset, tah HP teh na bujal. Nu beung harga teh kitu-kitu teuing sugan batur disakuan atawa na sabuk aya wadahna. Sama HP teh na bujal kumalahun pase asa di dinya tah. Masih diantos manawi bade nyuhunkeun lagu da mundut lagu kagembul CS mah Mirah. Mirah sabaraha sih mah? Tanjung Baru 15.000. Oh, kecil kurang di mah panen. Mawar bodas 20.000. Dibang naik 22.000. Hayang kawin 1,5 juta. Oh. Mahal-mahal teuing tibang lagu hayang kawin di 1,5 juta atuh. Eta si Ipekah. Ah, sakar kawin deui we meureun. Ah. Buset teuing. Geus ngagurubug dewa ya ampun ting ya ka dieu. Ya aing mah HP model kos kitu boro-boro ku meulina diberena ge teu sudi aing. Eta teh HP teh alus, Pak. Si alus di mana? Macan aya nu bogaan HP model kitu. Ah, halus di mana 5 kali wae nu ngebel siapa tuh langsung turun bro atuh. Ya sakali nu ngebel kuat gugurubugan. Ulah ditempo heula. Pemajikan ngebel. Siapa majikan nu mana lah nu di dieu mah geusan oge sia lah. Mah. Mama. Gaya asa di dieu mah hayang kaanggap mun nyebut mamah di mah ge nyahot indung sia nyebut lagi. Sono ke pamajikan boro-boro katempo jelemana cacak ngadenge sorana ge geus kangen. Sono perasaan kangen perasaan aing teh nyaho sia di mah pas wae gua burit. Mah, mama. mama, Itu udah manja. mah, Buset. mama. Buset. Ya nelpon lo bareng ngecerotan tutut atuh. Kangen ke pamajikan da unggal peuting di lembur batur kikieuan wae. Emang heueuh, nya kula kitu-kitu teuing atuh. Kayaknya boro-boro katempo jelemana cacak ngadenge sorana ge mending geus kangen. Ede. Mah, Buset. mama. Ade. Buset. Mama. Ade. Buset teh ya urang ge osok jeung pamajikan jeung kabogo eta teh ngaranna sun jauh sakali we ge ya. Mah, sakali we. Sama itu beda ngecerotan tutut aing meni seueul nempona ge. Ah sia nempokeun doang seueul. Komo aing anu nyiumna. Teu seueul kumaha aing wayah kieu nyiuman nu kieu. Sia teh saha ieu mah nu kos kitu. Teu kieu aing teh nyatu. Sok dibejakeun sama modalna teh hideung. Mah, Ede. eta domba. Oh, gini saya ngebel ka domba. Enjing cana ka salon mah. Rek dikumahakeun. Di diri bonding. Samari domba di diri bonding ada pamajikanna mah tibang hayang dikiriting bukan lah kita make daun sampel. Di kieu-kieu eta domba di diri bonding. Mah, lama. eta kijang. Kijang emang sia boga mobil gitu. Sukuna kumbah mah. Suku naon sa suku kijang di kumbah yang nejeh. Anu ngagorolong teh. Buset, lain suku ban atau nu kitu mah. Pamajikan nya teh nyahoon ban. Emang urang mana sih pemajikan mana? Bakan tampol. Piraku orang bakan tampol teh nyon ban-ban acan tidak pas aya liwat mobil kadinya.
mah eta motor tong diampikeun ampikeun di Silengit anu zaman curanmor ampikeun tong diampikeun dikunci di porok dikunci ganda tong diampikeun mah oh kunaon sih isukana dicokot dealer mah 5 bulan restoran meureun mah ini lagi di mana mah molor wayah kieu mah geus penting oh makan di luar buset wallah di rest area mah di KFC nya lagi makan di luar di restoran karena ke restoran mau jika nengah makan di luar nasi padang makan di luar warteg pusat lagi makan di luar lo makan di luar di mana pipir imah aing curing tuh ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun oh sanu maut apena dipaehan apa dipaehan cokot ganggu desa gagal ngomong sia mun keur ngomong nyekel HP ieu mun anu ngabel malah ti guru bugan dewa sia kan ditahan anu mah ayo ganggu wae sia kan masih diantos manabi bade nyuhun lagu da salaresna mah mundut lagu ka Gembul CS mah teu kedah mayar tos dibayar kudu hajat atuh kantun tulisanna nawe anu sae sopan ngaranna ditulisna dina amplop tah kitu amplopna eusia wow Allah ngabel Allah astagfirullahaladzim walau mah kuaing dicokot ini diharap sore teh aya kene di tukang leuwih gede deui aing anu waas mah ye lah HP ieu nu diharap itu nu di tukang anu ngebelna teh bareng geterna gede kabeh jiga nama ngapung ka bawa geteran da buset teh halo set teh halo waduh nagih jiga nama ieu halo buset halo oh disaha eta halo tempohna disaha eta teh SMS si jurik dasar orang kampung bau lisung aya SMS di halau-halau eta HP nepi ka subuh ge moal nembalan pisan sia kamari alarm sama suara alarm di halau-halau kudu bisa ngabedakeun antara ada panggilan jeung ada SMS ongkon agari SMS mah teu kudu di halau-halau dibuka aya gambar amplop di dinyana eta layar sentuh tah dicolek buka heula buka sok ada keur naon sih pan layar sentuh buset eta mah layar sentuh layar capok meureunna ongkon layar sentuh dicolek tah seret sok buset eta mending ngeunaheun euy tong nangkap calung nang muka HP we segala sok baca ti saha urang keur nabeuh di dieu kitu bejakeun oh ceureuh oh aya berita duka mah aya nu maot dulur maneh aya lu meni sedih kita tabrakan mang nu tabrakan aya lu gering mang nu gering kitu mang eta aya naon mang maneh meni sedih kitu aing teh bisa maca aya sugan teh berita duka aya sore teh ceurik teh bisa maca long long hai aturan wilujeng wangi wilujeng patopang kamu serang sikuri serokok di sini jalomong modern Gembul CS anu dinawang pisan sikuring desa hadir nyumponan pangulam nakon besar sebuah hajat mudah-mudahan singa jatuh panghibur karena kalampu berperakana mana kau kesadayana aturan wilu yang wangi aturan wilu yang kembang kata daya keluarga besar sebuah hajat sadayana aturan wilujeng wangi kanggo kasadaya para ulama anu tebih anu caket aturan wilujeng nonton dina wengi aturan wilujeng nonton kasadaya para ulama anu tebih anu caket kadolayeun
kasadayana lali-lali oke aturan wilujeng wengi kanggo kasadaya para penonton anu tebinan caketna aturan wilujeng nonton dina wengi ieu mudah-mudahan si kajadeunkeun panghibur kana kalmu gerakan manatong kasadayana aturan wilujeng nonton kasadaya para penonton aturan wilujeng tepang kasadaya para penonton atuh alaya kasadayana lali-lali Gerar, Bang, gerar. Iya. Malik siga batur atuh. Iya. Asal di bejaan kalau palahak pelohok, mata burung. Ya, Malik siga batur. Tah, so. Tah. Ya, dengekeun aba-aba gendang. Tung terus. Main apa kelas ngobrol padahal. Malik kahareu. Us. Yuk contohan Jang yuk. Nah. Aja lemas sih gak urut. Emang anak marmot sarua jelema teh keket teh. Ya, Malik tung Malik ini. Koma coba koma. Tung betul sia-sia tung. Malik kaharep Malik. Tahu sih. Malik kaharep. Oh kumaha coba kumaha. Itu bisa undok teh. Iya. Apa nih kok? Sabar tahu jenisnya. Tapi mau bikin apa? Malik karo kan itu. Malik. Kira. Kayaknya udah sia sih. Ya, mang kira. Ya sabenerna anu teu Malik saha ieu? Iya beneran. Ai geuning sakala nyalahkeun ieu tuh. Maneh cenah. Maneh meureun. Bisa nasi kaidang lagi. Udah mas karolot. Ya yang Malik tung Malik. Ya. Maksudnya nyarep ke mana? Aduh, itu kangen suka harus. Ya, Malik ka penonton. Tadi orang nyarep ka tukang. Jadi Malik ka penonton. Ayo. Nya. Cai. Cek mana ke mana? Cek dalang coba. Malik ke penonton. Itu penonton di tukang. Setengah benar ya mah. Malik cek mana ke penonton? Itu penonton. Maksud aing ka hareup dan ka gigir aing. Ya salah penonton aku di dinya di ditu atuh. Ya, maksud kuring teh ka penonton anu dihareup. Kira-kira penonton saya mah kagigir Malik tuh. Kira aku batur nyarep ka hareup saya nyarep ka gigir. Cik atuh sing hidang atuh geus kolot sia teh nah. Aing bingung jeung calung ieu mah. Bingung kunaon sih?
aing mah bener instruksi bener malika penonton ya kena teta malika penonton siapa penonton anu digigir dipalikan berenannya oh nyaho udah sarua penonton tuh gitu. Maksud kuring teh tingali contoh anu diheula maksud teh malika penonton nu aya di hareup coba kumaha nyaho lah Aisyah Mantung ya. Emang tak Tung lah. Tung. Ada itu siapa? Tung. Itu. Saya lucu pisang baru dan bulan ayub di buruan engkap paripi lucu pisang baru dan bulan ayub di buruan Malik na nyiksa babaturan. Siya kunaon sih? Si Eta. Ditajong si Eta, Mang. Talipu. ya kurang Ditajong. Ditajong. Hah? Maju siapa dumugan gumasep siapa? Maju. Jak budak ayeuna mah lebay siapa? kurang sih Di mana-mana asal loba penonton nu awewe na loba penontonna. Lalabuhan wae siapa? ya Kapan sing mikir sia teh incu terek borojol oge burung. nah Ya, geus kolot sia teh. Oh, sia nu lurusan aing labu jeung awewe. Siapa di mana-mana ge bukan asal loba awewe penontonna lalabuhan sia mah. Urang punya asal aya awewe aing labu, asal aya awewe aing labu. Sia keur gabas BTB hiji oge ka ditu. Waliu ku kieu nya aya rambut pirang teh nya. Penyanyi teh penyanyi Cikapek teh anu. Liwat. Woi, tepukun we nabrak. Beak lomba hiji pake gantian sukuan batur. Berak ku abang-abang beki ka awewe asal aya awewe liwat aing labu, asal aya awewe liwat aing labu. Aing keur naik tangga kalapa ka awewe liwat langsung aing gubrak labu. Aisyah beneran sih labu kunaon ya ulah sok tujang tajong atuh sia teh Sarung najongnya. Hidang. Urang untuk najong nabu. iya buktina geuningan ragrag ilaing malik ieu ragrag Si eta mah kos kitu, si eta mah. Gumasep, oguan, lebay, muncul budak ayeuna mah. Si teh aing geus kolot si teh. Awewe geus rek 3. loba teuy Asa mah kumaha kitu wae sia mah. Yang najong. Sok teu kari potongan aing acan sia main kawin wae. Geus naon? Kalau aing nafsu keneh geus sia nya. Daripada siap. Naon sia tidang? Kalau diarang oleh siap diserahkeun ku Allah batur malalaki nyerahkeun. tah iya zaman geus dibalik kayaknya Malalaki nyerahkeun dan awewe diserahkeun. Nyameur sia balik ke Arab dipelet ku sia teh hidang. Hidang sia mah. ayo sih kesah yes. Iya, anu
nyalung eureun monyet kenyusuan. Apa tadi tong. Terus. Oh. Ya cing atuh tingalikeun batur tingalikeun nu dihareup mun geus maju muter-muter ulah sia mangadluk wae duaan di dieu nyang wuyek atuh muter nya sak ya bermuter ya ngabejaan mana teh kudu kumaha tuh sih salah wae atuh Tong dibejaan aing bisa pinter aing geuningan eta salah di wae geuningan muter-muter aing mah juga sudah muter aing goler dah henteu aing muter heuh belum adanya nama ya maksud kuring teh lain muter siga panggal lain muter nguriling patutur-tutur Matur kumaha maksudna? padalang cenah nguriling nuturkeun padalang tah geuningan ngarti gitu Oh. gitu sih ya muter salah lain muter gitu nya sak ayo ya lain nuturkeun kuring hunggul tapi ya antri sing rapi oh siga nyokot BLT teh arek tah gitu ya dalang kahiji tuturkeun kuno kadua tuturkeun kuno katilu kuno kaopat kuno kalima jeung saterusna ka ditu oh dalang mangkat dituturkeun ku si geuneuk maneh si geuneuk mangkat tuturkeun ku gantar si jangung-jangung teuing si gantar mangkat tuturkeun ku si kupeng siapa mun aya awewe kok kupengan coli asli tidak si kupeng mangkat dituturkeun teh ku drum aspal eusina teh eta cai malulus eta cai aqua teh oh betok dulu hajat sok lalungit dua dus bah balik tah drum aspal mangkat meureun tuturkeun ku si lakina jodoh akbar teh ya ulah asya mah yang nu alus wae Raja Jalaluddin teh ih satara laju tipis sih heuh nyaha dapat rumah alus ka Asep ah oh gitu sak ya pangkatin anyar tiup hari ini makan direnceng-renceng biasa tak hilang pada anggota kusarea pasang penting harita manehna berbahagia tepak Romeo tegen pisan kenyasa tujuan ina poe harita manehna berbahagia tepak Romeo tegen pisan kenyasa tujuan nanti cai itu balener ya itu tinggal ikut di kamarana cenah di iya mang euy sere kamarana eta katang nyokot jauh deh aduh euy mang sesenan sia
arwatan nempon naon sokat ke mecir-mecir. Ayo geus naik saya turun ke anak yang naon sih? Buset. Buset aya petinju anjing. Kata jantung. Oh, tadi apa kalohor? Ayo naik. Saya teh lihat keket nuturkeun tidak? Tidak. Nu kieu meureun hileun keket. Aduh tuh. Sekarti tuh ngomongna. Biar gue lah. Ayo. Deh. Aisyah, kunon tarurun atuh. Oh nya aing mah jelema setia cek dalang nuturkeun bujur nya aing bujur canereun atuh tuturkeun aing terus. Cik atuh, kudu tempo nu dihareup geus eureun nya eureun. Ieu mah kana-kana tetang nguriling nuturkeun bujur hayu tapi ka handap-handap. Bujur aing geus Oh. Yo aing lamun eueuh petinju mah maju ka dieu teh make yo jaket borom aing terus ke jalan. Aing koong. Pengen sing balacir lompat atuh. Sak. Ya. Pangkatin anyar tiup hari ini tang renceng biasa tak ilahan pada agonjak kusar ini pasal penting harita manena berbahaya apa koel jeget bisa punya asa nuduaan inampoe harita manena berbahaya apa koel jeget bisa punya asa nuduaan pangkatin anyar tiup hari ini ilahan pada agonjak kusariria pasang peti harita manena terbahagia tepak lowel geger pisah sudah sanuduan inampoe harita manena terbahagia tepak lowel geger pisah asa nuduan pangantin anyar tiup rinting genang kandang direnceng-renceng enggeus biasa kailahan pada agonjak kusariria pasang penting harita manena berbahagia kepak koel geget bisa dunia asa nuduan dina poe harita manena berbahagia kepak koel geget bisa dunia asa nuduan pangantin aja tiup ngarinding menang dandan direnceng-renceng enggeus biasa kailahan pada agonjak kusariria ting harita manena terbahagia tepak koel geger pisan dunia asa nuduan siapa tinggalin ya siapa ngigal teh ya gendang ka mana gerakan ka mana saya mah berat gocap tuh udah gede sobok mah udah kene bareng kan waktu ting maaf bareng lu bener tuh siapa ngigal teh sing napak jeung irahmat sing bener tuh mang ih ngerakeun pisan sih mah coba yuk jotan yuk saya pangkatin anyar tiup ngarinding genang dandan direnceng-renceng enggeus biasa
da ilaha arna pada gonjang kusarere pasang penting harita manena kerbahagia kepakong yang gegesan punya asa nuduaan minapoe harita ya asa sama mabok masih kekerpekan kita tuh kira Kumaha contohna ke kekerpekan bener iman napak bari jeung kekerpekan lagi bener napak kana irahna coba manjai cantan manjai jan papanten hanya tiup dari inting tang direnceng-renceng akan biasa da ilaha arna pada gonjang kusarere pasang penting harita manena terbahagia kepakoel jeget pisan punya asa nuduaan dina poe harita manena terbahagia kepakoel jeget pisan punya asa nuduaan pamanten anyar tiok dari biasa da ilaha arna pada gonjang kusarere panganten anyar tiuk dari intik menang dandan direnceng-renceng geus biasa da ilaha arna pada gonjang kusarere pasang penting harita Siapa naonan? Sia naon sih? Aing katembrak ku sia teh labu. Buset labu peperen hola. Kotor teh idang. Kelayang. Pada sini dia lu diangkatin dia malah dia. iya eta mah katenggar teh Di mana we refleks? Nabrak sasapu heula. nyaho rek ragu-ragu Rek rodar jeung agali kuburan heula meunang. Kotor teh idang. ya Aisyah kunaon kalau kalumpat atuh Oh nya hayang lompat teh. Ayo sapi piluhun tuh ingat tuh. oh nya beraruwaseun batur atuh jadi milu lompat Mah aing itu udah meni serap. Aing kakarak ya digokek manggung di lampu panggung biasa lagi tilu masa opat. Tilu tidang. labuhan tilu Opat Itu man tinu hajat di panggung ya mah di panggung. tilu mana obatna ti hidang. Aing mah serap di hidang mah tilu mah biasa lagi tilu. Buset hiji tah heula tah. Ya rada redup saeutik. Dua. Ya heran. Wat serap aing. eta mah Tarang saya tina plastik we sih herang. Tutupannya. Ya giliran manehgal. aya papanten anyar tiup dari inting tang direnceng-renceng geus biasa da ilaha arna pada gonjang kusarere pasang penting harita manena terbahagia pakoel dengan pisan punya asa dua menapoe harita manena terbahagia pakoel
Sia maksudnya naon sih? Lu jangan pada gitu, Bro. Malu, Bro, anak gaul, Bro. Anak gaul dibikin wirang, Bro. Buset, memang anak gaul ngomongnya begitu? Anak gaul, Bro. Buset, suku nak kuat gitu-gitu eta anak gaulnya. Ya iyalah. Anak gaul kalau ngomongnya begitu. Iya. Kalau lupangnya gimana? Nganak gaul tak tempat ta. Buset, naon tah? Oke, Min. Oke, men. Sia di Intan Barokah kamari. Oke, naon sih sia teh? Jadi. Oh, jadi palingan aing di Intan Barokah kamari. Sia Ini teh mah hotel. harus dioperasi cenah. Kenapa, Dok? Daging oke nya. Ha, daging jadi. Tah, anak gaul, Bro. Buset. Peace. Eta naon sih? Peace. Oh, pis begitu. Peace, men, perdamaian. Palingan aing di Talaga Sari di pasar aing lewat teh pis. Pipis di dong tama. Ngompol. Lu maksudnya gimana sih bikin orang Jakarta, Bro? Buset. Anak Jakarta, Bro. Lu anak Jakarta lu. Anak gaul, Bro. Memang lu di mana Jakartanya lu? Di Kote. Udah kote sana. Iya, Jakarta, Oh, Kote. Jakarta. Memang Jakartanya di mana kotenya? Di Kote di Pasar Rempet. Ya pasar rumput Apa aing mah orang Betawi make terus. Abang Betawi Iya, itu apa Betawi pasar begitu. rumput pasar rempet Begitu Betawi begitu. pakai wae Kalau gitu deket sama gue dong. Lu di mana? Gue juga di kote. Kotanya di mana? Di Gledek. Asya boro-boro geledek sia gurilak ke sia ti Arab. Geledek, golodog ti dong. golodok banyak golodok gue semua golodok geledek pasar rumput pasar rempet siapa Kan Jakarta, Bro. Partai oge ya kalau begitu mah deket sama ayah Di mana? Lu di mana? ayah Iya. ayah di Keremeteng ge ayo siapa Emang di Jakarta ya Keramat Keong. Keramat Keong, Keong. Tapi, Bro, gue udah pindah kemana Tapi deh lu. ke Kreweng. Oh, Rawang Rawang Muruna. Iya, dulu kan juga Jakarta. Iya. Kalau mau ke Kreweng, Ah. naik bus. bos Di Kempeng Rembeten. Kampung Rambutan. Kempeng Rembeten naik bus. Ah. Jalentel. oh gitu Nanti turun di Kreweng Beret. Kreweng Temer, Kelere, Kesembe belek kere. Teres ada belendeng, ada peser boe, ada gek. gek Nah, dari gek belok kere. heeh Ada Kang Geber. Oh, Geber. Gober merenya. aduh siapa maksudnya sih teh Enggak. Eta. Woi. Enggak, teu maksudna naon ente tadi teh? Oh, nya aing geus pada wajib sia kalau ngobrol. Oh, mah dek naon sih? Bro. Oh, ngipin sih eta. oh Woi. Ih, goblok na teh. Baboti, baba. Bang, belatung, ting, belatung. Hei! Baboti, baba. Baboti, baba. ngalenggak mau tidak gugun ampun teh Aceh Ate aing kuat deblak teh hidang. bisa sebal can bulan-bulan acan saya teh sungkem kemari Kebetulan lebaran sih teh. ayeuna geus nyieun dewe dosa ampun Aing teh saha tuh ieu teh? Panghendang goblok teh. Ya goblok bisian goblok mah. Ieu teh minta hasiat hidang. sewani-wani teh Oh, gitu. ampun teh dorakan nutut teh gitu teh Pemajikan saya dikulak-kulak gitu teh, Bang. gitu batur Udah kayak tanah ngabrangkeun aing di hidang. Mitoha anjing, mitoha. Ya metoh aing mah cirian teh hidang. Oh, cerian. Beungeut mah hampir sarimbag, tapi gantengan itu dah. Sogra, tilik-tilik ku ate. Cirian teh hidang. Sogra kumaha? Yo. naon sih Yo na codet. Hah? urut naon sih Codet aing mimiti nganjang ka anakna ya. Heeh. Set bapak mana preman teh teh. Heeh. Tepat codet. Wah, aing cek mah teh. Aing dongeng teh ka mitoh awe ka tigang kenteng mana mah. Sebal aing suka teh kadek aing mah. Aing rek sieun gitu henteu. Oh. Ya maksud ente aing gedangan yo Pak. Yeay.
setnya itu lak cangkeng anu bener set tuh dikelek gitu. tes tewadian saya terculak cangkeng perasaan siun nak kelek punya biasa itu pengantin para puting pak anjirnyaan demi Allah tak demi Allah anjirnyaan kakara ku aing ira hadeui di imah aing sopan ku aing si Pak naon maneh urang pan anak menantu hah eta urang pan pangmoting bapak tak bapak teh gendangan pitu kos batur teh tadi gitu nih si eta gitu mbak gitu ya hayu atuh oh hayu ayo jangan ke mana sih hayu ke mana tebakan tampol ye gendangan terpatung ting bletuk saya tampol deh oh duitnya abah mah udah kayaknya maksud gue bro gendangan hayang disebut api kamari mas yo kayak manggung di gokik tong nyebut bapaknya api yang soul api lah aduh aing pegalnya juara sanu nita buset udah launan atuh sia teh sia mah 5 kali manggungnya matana coplok kan biasa we bro kitu tak angkat hayu segera babaung sopan atuh sia teh ye mah kos kieu budak ieu mah nya oh nya maneh nah urang ngagendang banyak kakarak aing mangung di dieu teh gendangan jaminan tu aing nu itu mah teu belang ongkos kieu oh gitu itu kumaha sih itu jadi itu mah nya sopan we gitu nya sopan di mamanya ibarat enggak duit ya lamun rek dahar minantu urang anu itu kumaha sih ya biasa nyokot piring tuh aing mah make karung aing mah kadang-kadang ke keset gua aing pakai ampar kejo nanya sarua make piring teh hidang ya terus inu itu geus piringna sanguna karek dikapiringkeun itu mah teu aing mah sanguna dina taneuh aing mah aing ngaletakan piring nanya sarua piringna terus kejoan sia deung ngintip wae jeung deui nu itu mah daminantu itu mah muntas dahar teh geus seubeuh eureun henteu aing mah can herang botong aing can meleduk aing can oron nyanyi semua mah oron berapa aing da ngaduluk wae jeung deui jeung nu minantu itu mah mun mandi ya hareudang nya tang ari bubuka teu aing mah henteu aing mah hareudang tara mandi aing mun tiris aing mah make jaket make naon aing mah karagasi dua poe aing mah karak hanjat nyanyi sarua hareudang mah mandi dibuka bajuna entas mandi dipake deui da bajuna teu aing mah geus mandi teh aing mah ulah ari keluar kieu nyanyi dipake daerah ke anakmu malu anakmu ya ambrok jeung nu gelo teh nu minantu itu mah nyimpang mangkatnya henteu aing mah komo urang we mah aing pandian bedakan ku aing pan bibikeun ka sia ku aing oh gitu eta nu kamari turun becak nang urang cowok teh atas organ tuh raun tataekan minantu itu mah mun ngana kalapa gitu geus menang kalapa turun nyoroso deui ya bener turun teu aing mah can lebaran aing mah 2 bulan di luhur we aing mah nyanya turun geus bebenangan mah sia deui merhatikeun we aing tuh aing jadi teu sopan ka sia deui yo minantu nu itu mah deui minantu nu itu mah lamun rek nyebrang jalan teh mobil karak nyebrang henteu aing mah nungguan mobil loba aing mah mun jempling aing teh ngentas aing mah mun mobil alot-alotan tak renceng motor ojek karak aing lumpat modar mun aing nanya sarua ai maksudna maneh teh rek nakol arek ngapilepok sia aing sebah tuh nyoy demi Allah aing penting aing kesel banget dek sia we ka dieu
Jadi yuk siap dia kan wilayah aing belah dia kadio hayang naon maneh teh maksudna hayang nyerahkeun anak sia ngan ulah ieu apa yo aing teh ya isuk-isuk nyoy aing teh pan tengah ya teu cager ya budak nu leutik teh ngareunahun anteurkeun ku aing teh ka maneh teh bah ya budak nu leutik teu ngareunahun kok indungna sih oh nya indungna mah ngeunahun teh penting dipake ngambok ya sada teh tibang mah HP budak sakudung mending ngambok tibang 3 tahun mending ngambok oh iya tuh itu oh nya budak keluar SD ku aing ku hapekeun cokot-cokot ku aing sekolah SMP ngambok sih eta mah oh si Arikur tuh goblok biasa bilik aing meni rusak oh da aing teh ucing ngeureunnan sia tibang beas plastik meni sombong oh aing yo ditameli rokok bayo cuma teh bagernya masih rokok yo cenah aya duit 20 ribuan beulkeun rokok teh ka warung jauh gabah aing dipanggul ada gua sia meleng ngeureunnan jurus tunjungna teh oh ayo maksudnya yang naon maneh ngigal bro kos tadi kareup bener pasang kuda-kudana buset salah ya anu tuh keselnya ya cengcelengan aing ngerang hati dong bener takokna apa wih takokna mah setting hebatnya wih takokna yo kos copet di pasar borong lah nembang ongko gendang ongko buset cuma di oh orang lagu di Jaipongan laguna adu manis nya babaung heula emang aing anjing edan sok papais nyawan teh sia ayo papais tahu ya kue eta nu nama ranginang teh asong nok teh sia urusan apa nembang papais pangreka lagu oh set semut sia bau tubluk sia ngakan burit papais pangreka lagu kadang itu sia papais pangreka lagu atau gelar lagu kencing manis buset jelema setruk dipake ngigal papais pangreka lagu gelar lagu aduh manis aduh manis itu rada goblok tak gitu ngahaliwir angin bijil dina tunggir kembang rok bolong syarat bolong dipake motor kembang ros Cinyang kirut saja tini wayang budak ieu burut ngagarayang samping ya siapa nih nyeduhan guys samping
samping hidung dina bilik kumaha nurkeun. Tuh nya di bejaan so tahu. Samping hidung dina bilik bujur hidung hese milik. Palingan balangsak wae atuh sia mah boro-boro bujur banget ke hidung. Samping hidung dina bilik kumaha nurkeunana. Eta mang endang bandul mitoharana edan. Tak kitu kuduna. Samping hidung dina bilik kumaha nurkeunana. Eta Bapak Hajat. Eta Bapak Lurah. Eta Bapak Lurah. Ibu Lurah. Hidung mah ya? Hidung mah. Hidung mah. Ada Bapak Lurah. Ibu Lurah. Nurkeunana. Kalau coran kalau meran anak ayam rea recit kok kosoran kok koleran lamun hayang kurang punci. Sia aing dipejet mah sia modar anakmu jadi janda. Alyangku. Pas no eta teh dunia lain teh apa serupaan teh ya. Sing bener atuh. Gendangna kumaha gendangna? Gendangna. Si tatangana nyanyi kok gendangna nyencang. Ganti laguna. Cerot di dia. Cerot di kebon awi. Bedeung kuring mani mungut. Mun cara urang mah ulah curi kurenya. Cerot di kebon awi. Manehna teh? Cerot di kamalir. Daing mah teh gablek wese. Salulah kanyawan jelema. Ayo mana nu modal naon jelema lain. Gendang nanya. Gendang no Pak Haji Suwanda teh anu pake tatakol. Pating paralak, pating porolo, pating purulu, pating burusut. Banyak gendang pating porolo, hidung. Ya, aya tukang gendang urang. Sama acang lain. Eta mah. Si acang lain. Lain. Acang mah eta mah tuh baturan urang. Si acang teh panjang teh. Naon? Acang make cut. Acang naon? Acang cut. Aya tukang gendang urang. Tah aya. Ada. Ya. Tah ieu. Dia dicas apa pakai baterai? Ya, anak gua apa ya? Sa, ini lalu les itu banyak koronan. Emang udah koronan belakang bagelak ya? Ya naon ieu maksudna ieu ibrak ieu? Ngagendang make naon mulut? Ah sia ngomong itu bentes ngomong gendang. Ayo, oh ngerti. Ayo. Syakat. Syaulah. Ya, engke gendangna kieu nya. Tanya, ngaran mana saha? Wahyu. Wahyu orang mana? Kembang. Bapak mana bapak? Ampo. Bapak mana bapak? Amo siapa? Tak tempat tak. Kayak mana nunggu gendang, orang nunggi gali mah contohnya. Jadi gerakan jeung itu sampai urusan tong rintik itu biasa weh. Duh, amit. Siap. Si dadah kasar sombong banget. Siap. Tinggal kadieu matana kadieu, si mata sia ka mana sih? Pandang aku.
ada nawe geus ngajuru aing kuat ditulak ka dieu tingalikeun bang 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 tulak banting ke maju maju mundur mundur caipong blaku itu sok mana hela bising salah kayak gedang aing salah dia nah, siap egang syukurna egang tidak egang kieu tah tuh aing paling orang-orang yo tah kurang tadi video terus tadi kelak tah terus oh dia berapanya sok kalinya siap pasang kuda kurang monoyot pasang kuda usahain monoyot terus kurang anak terus ih perna coplok meureun berarti ya hop sok siap pas orang tadinya siap bos muncul orang mas siap bos hah siapa ngomong lah aing ngap cicing sama cemong ngajak aing weh si manuki di bawa tuh dah siap pas aing tadi gitu dah aing padaran oke ya ih kalah hormat siap ngigalna bang tulak bantingkan misalnya maju bener mundur jaipong blaku buah blaku nah balikan nih sok bang pak tulak bantingkan maju mundur jaipong blaku hoa siap Bapak saya tong wakasori ayo saya nanya ke bapak sian bapak bang pak oh itu saya nggak mau gambar ayo jangan bener ha kasih ya maksud aing teh saya langsung ngagedang tong ngomong heula aing eungap ngarti henteu aing pusing. Sebelum acara ini dilanjutkan, bagi para penonton yang ada di depan maupun di belakang dimanapun anda berada, bagi anda yang tidak mengerti dengan bahasa ini, silahkan lihat teks di bawah ini. Pas film India teh sing terelet. ayo cak kamu ngetek ayo Cek aing tong ngomong langsung jangan kena bang pak kelapa tinggal kurang hambek oh ngetek bapak ayo maju banget lambek boleh saya langsung ngegedang Pepe enggak Bapak berapa ini maju mundur mundur ya hebat ya anak bapaknya Buset batur ge nu demes sayang di make silikon sia mah
buka irung sakit itu ketul hayu didang pekiyo ngerakeun nih eta ngerakeun teh buka eta ieu Liu. Ya batur oge anu demes make silikon. Siapa anu demes hayul make karet teh. Iya, Liu. Ini cuma sekolah cek ya. Taing pelebah teke ngarti teh. Hai. Ayo bulu jangan bulu pernah. Hah? Ayo bulu. Bulu. Kasih kelaba. Kasih bang. oh langsung na bekas embang isukan tidak Suka maha. ya urusan ngagenang uang ngagenang ya isukan cuma Sabtu tidak Satu. Satu. lain satu sama acang Tak kenal. acang kode itu belakang rajo ya Tak kenal. hah Tak kenal. hah Tak kenal. Tata kontol. ya oh Heuh. maya Kendala tuh, kendala. Papa. tukang orang sembang tukang wortel aing Hebat. meniru was bukan teh eta aing saya Ayo bulu. Mana ya? Papa. Blok paking di. Maju. Mendel. Pas nabok adem. istighfar nama aingnya astagfirullahaladzim Iya ngomong maju tak iya. Pipis yo. hah Tak betul. Tong. Pate. Nama di baju. Ini masih pate. Ini pate. Ini pate cek. Pate. Pate. Maju na pate. majuna pate Tak pate. tidak mencara orang mah bajuna pake merenya majuna pate matena uma Matena teh ongon oleh acuk. Nama teh orang cek. Oh lamun teu dipake diteke. Ayo. Ajuna ake olah ate. Ate olah. Salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ayo Bismillahirrahmanirrahim. buset saan tersangka jadi seru kelona ya Nyelaknya. hah sedep Itu. siang sedep aing mau kasih saat Benar. Ayo. Bapak. Tolak pasti. Maju. Cetek. Bak. kunaon sih Salah. Iya. oh Salah kayak kita. Hop. Salah. Ayo bulu. bulu saha Ayo bulu. Ayo bulu. Ini biasa ngorokan. Dulu cing saya ini di sana kope sulap yang kope ulang cewek masih oke sini ya ujung balapa sini ya lasi hai ibu tinggalikeun kajian di kos kieu ge tiasa duit 500 perak jadi 100.000 Aisyah. Ya. Kehidang di mana-mana teh anu sulap mah ujung nate ending nate aing resep ibu-ibu bapak with ope. Ya kantongannya tidak. Boro-boro gope aing mah. suka teh aing sulap saya tong nulukun aing kong
Hah? Jembul, kau. Jembul mau masuk jembul. Saya tak kolot si gembul. Goblok nate. Nih, bau hayu. Ya, bul. Buset. Ih, anak buah Wahyu. Ya bul cenah. Ampun. Buset. Ayo nyuntrungkeun. Geus kajen lah ngalah duit ieu lah. Baiklah hadirin, Balik mulai ajakan wae. sakumaha janji sim kuring rehna dina Ya naon wengi ieu? ieu. Naon maksudna ieu? Tarajal we. Pidato Pidato gitu di tengah pidato mah. Ya pidato zaman ayeuna mah modern, Bro. Make eho. Nyaho teh eho mana? eho mah nu manjangkeun sora. Tungtungna doang. Heeh. Mana ehona? Urang nu pidatona. Tapi aya syaratna lamun Jack dicolokeun teh eho milu. Urang jadi eho. Heeh. Sok aya. Sok colokeun heula. Pan colokeun tah. Lakukan tah. Kayak eho milu. Eho melu. Oh, yang keho. Eto. Apaan lain pidato ya? Pidato. Iya mah lain pidato lain. Contoh. Contoh. Setengah kamiluan. Oh, iya kumaha sih? sih. Kapan aing tengok? Ya aing ngomong heula teh heula. Mane ulah kamiluan. Oh, geus colokeun. Pengen samiluan wae. Sok, colokeun. Tungtungna doang. Tungtungna doang. Bapak-bapak, Pa. oh eta. Ibu-ibu, Bu. si teteh anu nuju di pangkon. Kon. Sareng si ibu anu nuju ngaleueut teh botol. Kok eho macet? Apaan kabalnya nyambung kene? Jadi eho mah kumaha cek pidato sok lah eureun. Bapak-bapak, Pa. ah gitu. Ibu-ibu, Bu. si teteh anu nuju di pangkon. Kon. Sareng si ibu anu nuju ngaleueut teh botol. Seureun wae milu terus milu kumaha cek pidato eho mah. Aing nu pidatona. Oh, urang ehona urang. Colokeun. Cos. Bapak. Pa. Nyata mah lancar aing. Ibu-ibu, bu. Tanu miti sempeg aing tadi ti dieu ieu. Anu nuju calik di pangkon, Kon. sareng nu ngaleueut teh botol. Lok. Ngambek sama ini. Buset, lamun ngaleueut teh botol mah di mana-mana ge klak ngaleueut teh botol. Udah aku ngaleueut teh botol, proyek da moal. Ngaleueut teh botol mah klak. Gantengan tuh kacil lek. Oh, nah. Colokeun. Sok, cos. Bapak-bapak. Buset, eho ngambek. Ibu-ibu. Buset, eho geus teu kuateun hayang lek. Sareng si teteh anu nuju calik di pangkon. Sareng si emak anu nuju merecang cut. Lek. Wah. Ngeunah eta ngeunah. Ngeunah eta percangcut. Saya teh didengekeun heula. Gantengnya ngaleueut teh botol. Percangcut kumaha rasana? Saya jadi eho bisa teh budak itu. Jadi eho sih ya. Jadi eho. Ngomong gitu bentes kumaha jadi eho. Ayo, jadi eho sih ya. Aing disiksa pisan penting ieu. Calak mah. Kalau yo. Hah? Colokeun. Sok. Set. Ya mah rada bau blue ya. Ayo tuh. Siap ngintip merenya. Siap. Mana ehona? Siap, Bos. Oh, siap, Bos. Bapak-bapak. Pa. Benar, Ibu-ibu. Sareng si teteh anu nuju di pangkon.
tonton. Emang tonton sama tonton. Sarang si ibu anu nuju ngaleut teh botol. Tol. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, matana nu hidung ka dieu kabeh. Ayo. Baiklah, pondok deh. Ayo. Ais, situ diberes-beres aing. Bagur indung nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paket seona, paket. Hah? Oh, ehona macet. Pekat meureun etana kabelna. Mus. Golo anya urut ngaletak mana? Aisyah, batur rek ngomong dieserkeun sia mah. Palawargi sakumaha janji sim kuring. Dina wengi ieu sim kuring baris nyumpingan artis TI Academy hiji. Oh, Subro dari Banten. oke, selamat datang Subro. Bu, Pak Subro. Silakan Pak, beda kasih jalan Pak. Subro dari Banten. Ini dia Subro, tepuk tangan yang meriah buat Subro. Buset, gening si Subro nu manjut motor. Waduh, ya ojeknya ada goblok. Hah? Tuh mayar. Hanya tesudi, cauyuhan tenunggar. Waduh, hese ojek gokik masalah tah. Woi, yang harap ka dia tuh. Saya dibalik, pun saya teh gablek rasana tuh mana hulu mana buntut hidang. Buset, Subro ngadukun ongko batu alina menang temang acangnya. Ayo Subro sih lagi babacot kan itu lah. Sebelum Subro nyanyi, saya akan tanya dulu. Oke. Subro, terima kasih sudah tepat waktu. Tentunya Subro dari Jakarta ke sini. Gela. Liliniun mendengun. Keur lahir barang jeung gunung meletus. Tentunya Subro naik kapal terbang ya? Tentu tidak. Oh tidak. Kenapa? Saya kalau naik kapal terbang ke Kausen. Bahasa mana? Saya kalau naik kapal terbang ke Kausen takut tikusruk. Ke Kausen kenapa? Karena kapal Sukhoi sampai saat ini belum ditemukan. Oh. Digebrus ke laut. Oh iya. Emang itu emang singkarebek itu jelemanya. Iya betul. Itu ada yang nggak ada yang hirup itu seorang ge. Itu semuanya malah lodar itu. Kemarin juga buntutnya karaka panggih itu. Iya. Iya, we mana nama. Cor we. Oh, jadi nggak naik kapal terbang. Berarti naik sedan. Sedan saya baru dikirim. Oh. Dapat hadiah dari Ciki. Teh hidang. Siapa mobil anu sakit jempol teh? Hadiah sedan Ciki. Bantainya ti Indosiar. Kalau begitu naik kereta api? Oh tentu tidak. Saya kalau naik kereta api saya pernah kejadian waktu mau show ke Tasikmalaya. Oh, kenapa? Itu kereta api di Jalike. Oh iya, kan itu jalannya lalesang. Iya. Ada budak itu micen cangkang cau di situ. Kan ininya tiko sewat itu kok. Betul. Oh, yang kamu loncat itu katanya ya? Iya, saya sampai loncat saya itu. Emang siapa dulu gitu loncat? Subro. Subro. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Dikarenakan saya juara keempat itu atas nama
warga dan masyarakat kota Karawang juga. Saya akan menyumbangkan beberapa atau satu tembang lagu. Hitung-hitung nyumbang saya ke pengantin. Ya. Sok atuh sia teh. Lagu apa? Lagu apa? Bulan Bintang. Oh, musik dicoba dulu musiknya. Suling, tukang suling. Coba dites dulu sulingnya. Tes dulu suling. Cuy. Oh cocok. Tes suling. Tiup. Woi. Cuing tidak tak. Sama iya. Sekali ini. Siap. Siap. Tas Pak. Oh, gitar. itu suara manusia itu bukan? Bukan, itu surabuk. Yo gitarnya. Anak reggae. Sok silakan, Subro. Baiklah hadirin, Lain nu hajat teu nyawer. kan masih penampilan dari Subro, masih ada penyanyi yang bagaimana saya janjikan tadi, ada Lesti, ada Ati, juga ada Inul Daratista. Oh, juri. Kita sambut Inul Daratista, tapi Anda jangan dulu kemana-mana setelah yang satu ini. Apaan tuh? Nah, ya naon ya? Hah? Iklan Jajami Harja. Buset, iklan mah tanah nyangsang. Iklan. Oh, iklan. Iklan naon? Iklan obat gatal-gatal. Oh, set. Aduh duduh, kakiku gatal. Oh, kutu anjing. Kutu anjing, kutu air tidak? Air. Kutu anjing. Kutu anjing. Iklan gitu ya, iklan mah ya. Kumaha. Orang pintar minum tolak angin. Kalau orang bodoh Di karaoke make benggolan. ah, Asal mak geus beureum ge cager orang bodoh mah tidak. Ngomong-ngomong masalah dikerok, yang jadi ingat ke pamajikan. Maju. Kenapa sih? Pamajikan orang teh asup angin Pak, pangrokeun atuh Pak, dikerok paling tonggongna pamajikan. Beureum. Hah? Beureum. Ya beureum. Terus Barang beureum teh dina tonggong kunaon keluar aksara. Dikerok teh. aya bacaan. Aya bacaan. Naon bacaan anak? Anda belum beruntung. Sabelah deui dikerok teu? Belah deui kerok deui. Terus Keluar deui aksara. biasa aya bacaan. Aya Naon bacaan anak? coba lagi. Aya geus kitu? Hanya poin langsungnya dicoba. Balik Bandung dicoba. Aduh. Iklan anu duet teh maneh indungna, urang anakna. Ketembalan. Mama. Hah? Siapa taruh lagi TV sugan. Yo, sing mas ratu mama. Iya, gitu mama. Hah? Aing kamari aja TV jeung pamajikan pas saya. Oh, kunaon sih? Alaja TV teh ngarendeng jeung pamajikan. Oh, kunaon sih? Saya teh kunaon dina TV anu geulis liwat. Set meneh herang ya. Ya, ka TV. Gigireun mah renyak. Maksudnya ke pemajikan? TV tetangga renyak gitu. Oh, ngomong ke TV tetangga tapi curugna nunjuk ke pemajikan. Nunjuk ke pamajikan. Ngambek meureun. Nya ngambek. Naon cenah? Ah sia renyak ke beuki. Renyak-renyak meureun deui. Ini pusing ah. Lain gitu. Cek orang teh, "Mama," cek mana teh? "Iya." Itu. Lain ha. Ya. Tah, itu. "Mama." "Iya." "Kepala ina sakit." Ganti we ku terong. Beki leutik meureun. Buset tulu aing sagede kieu meureunan. Ya daripada sia keringan wae. Iya lain gitu. "Mama," cek mana teh? "Iya." Nah, cek urang deui. "Kepala ina sakit." "Minum bodrek." Itu lain ganti ku terong. Minum bodrek. Nah, gitu. Oh, balikan deui.
Mama, Ya, kepala Ina sakit. minum bodrek. Tapi Ina belum makan. Boro-boro sia nya incan. Kapan durian datangnya? Ya datang langsung nabuh wae. Sia tuh da iklan menehara rese. Kumaha sih? Iklan mah tong bangga-bangga ya. Kumaha? Iklan Oh, naon? naon sia teh miring kitu nyanggeyeng naon? Mijon. Oh, iklan mijon mah gitu emang. Entah kayak itu minum mijon kayak sing kieu ah. Cian miring. Ya kemarin mam ke motor jangan ya. Kumaha? Di pom Cicangor teh ya. Bapak-bapak kieu ya. Padahal pemajikan kan beli bakso, bapak-bapakna kieu. Kaing cici tuh mijon. Pernyataan dari tiang listrik batur pajakeun mijon. Padanya rame. Baiklah Dirin, kita sambut Inul Daratista. Masih jalan, Pak. Buset si Inul tuh pak ojek. Batur mau pakai mobil, apa ulah kalabuan. Aing uyuhan daek pak ojeknya ke Kupang. Kelah parkir dinya motor teh. Inggas segera balik ke ditu teh. Oh, ngerakeun. Gera balik indit ke ditu ngerakeun goreng banget nih anya salaki urang ya. Gara balik urang di dieu. Buset yang lewat-lewat. Ieu rek jadi bintang tamu ya di dieu ngerakeun gara balik ka ditu. Mie goreng aing sok ngerakeun di dieu jadi bintang tamu di dieu. Di mie goreng eta popolotot teh Kang. Aing manggil penyanyi kunaon nu datang parasea. Solina petut. Gara balik ngerakeun di dieu rek jadi bintang tamu. Busti tinggal. Kita irungna kuat rebeng-rebeng Kang. Gara balik kan itu orang minta diserahkan Busti aing tengah Oh iya. ngerti. Datang ka dieu ujug-ujug pasea eta kumaha teh? Aing lieur. Ye, motor orang beak dua Kang. Motor beak dua ieu kumanehna. Dikumahakeun. Dijual. Dijual. Gadekeun ka dua jelema. Dipake naon Mun teu mita? diuber-uber manehna. Kamari Usaha. kabur menang 2 minggu karak balik. Cai tong balik sekalian kali tong ngerakeun sih goreng deui. Eta duit ladang motor dipake naon Ul? Pake main. Oh tukang main sih yo. Buset tukang main eta talektor bapak urang ge kuat beak. Atuh sia daek wae boga lagi ke tukang main. Nya ingat daek teh teh ingat balik deui soten. Iya, ingat balik deui soten. Aya kahayang Aya kahayang. Pepentaan. Mun balik deui soten engah yang pasea wae unggal poe da. Oh. Kuloon batur mah hayang mobil, hayang imah, sama pasea hayang hayang Ye, balik deui papagatan nang 2 tahun balik deui menata buset ngajak bayar rujuk cenah balik deui. Pateng dikeul ngulek-ngulek aja. Geula aya aya datang. SMS wae hayang balik deui cenah ning hayang rujuk cenah nu maneh teh pulen. Oh, pulen emang bolet, pulen. Geula. Wae mah diantekeun balik deui engeh kajeun engeh pepentaan ngan balik deui soten hayang pasea wae unggal poe aing ge. Oh resep aing pasea teh. Geula emang eta saha sih? Salaki urang. Salakina. Aya teh. Salakina. Heeh goreng patut ke salaki. Ori aing. Aya teh gigireun maneh saha? Wah Kang salaki urang. Anak sia uruskan anak sia tuh. Tuh maafur si Kupang. Nyai dinaonkeun ku sia nyai. Pengen datang ka imah teh Ari Akang ada nya hinyai do. Kapan eta salaki maneh Nul? Ada salaki urang eta oge. Sauruskeun. Nya dah hinyai. Itu saha sih itu? Siapa yang aku wae. Oh, teu make kaca menong sih. Kowe atuh. Di dieu teh sawe yang salaki teh lah. Diembat. Diembat. Ulah sok itu atau Akang. Akang. Hayang balik aing euy. Eta abah aing ketap. Minantu tidang. Oh, jadi di dieu teh keluarga. Ulah sok buka aib atuh. Di dieu teh kurusak kerenangan acis. Tuh, mak ya. Salaki metoha. Bapak urang aya eta tukang gendang. Pak, ampun aja banyak. Nah, anjis heula. Mama.
Oh yo. Saya Sama iya. anak doraka teh nokos kieu ieu. Doraka nungtutnya bah. Gelak. Doraka lagi ngarasa. Sabenerna mah ya, aing teh teu ngaku ieu kieu teh ka bapak aing, teu ngaku ieu. Kegeningan kitu Bapak mereka. aing kasih. Buset doraka sih. Manya bapak aing juga panakol bedu kos gitu. Goreng. Mana mah ngajurun lagi dilepehkeun sudah. Anak goblok teh kitu aing kos panakol bedu. Lamun aing kos panakol bedu berarti Indonesia teh bedu. Tah sia teh ladang ngadulag. Entak bijilna kos kokol musola. Iya, orang tadi dia rek ngahibur. Keluarga besar Keluarga besar gembul ces. Oh, gembul CS, mesti ganti Kang. Siapa? Mari para barok ku aing ayo. Sok bawa lagu Rek jadi si Inul pohon. Inul. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini, Ya. baik yang di luar ataupun yang di dalam rumah, yang di Jabotabek. Iya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, si Teteh juga, Teh. Si Teteh Sisri, Teh Botol. Ya, teh tubruk. Teh bari anu kusia disuguhkeun ka aing teh kuat utah. Teh tiis. Nya kajeun atuh. Inul mau lagu apa? Goyang Inul. Oke, saya penari latar. Iya, penari latar. Ini penari latar. Penari latar. Pinter. Baju hijau, pusung lapar. Pusung lapar, burung betulna gendut ya, Bang. Kurang nyatu mana. Oh, kurang. Goyang Inul. Semuanya mau digoyang? Kurang miluan. Oh, yang inuan Gusti. Kada dibungkut eta tah. Ya. Goyang Inul. Surutan. Kunaon Kang? Aduh, Nul nyiksa aing Nul. Oh kunaon sih Kang? Nyiksa kunaon sih? Enggak sanggupnya. Aduh, Nul aing kasadak kelenang. Diikat atuh Kang di talian, di talian. Mana sih aya tali Kang? Ya, denya kan cai gaji kamari ladang nabeuh kamari beulikeun calana jero. Apa geus? Nu aing geus logor kuplak keplok. Pan geus nu kamari bacaan teh geuning di dieu aya bacaan berat bersih 10 gram. Si entah make gigituan lah aing mun keung. Kelak. Talian atuh dibeungkeut heula Kang, dibeungkeut. Nah, batur mah sempak nanyar aing geus pondor. Kayak dibeulikeun ladang ti dieu nya. Gajina beak apa? Pakai senoro motor tidang. Ayo dibeungkeut main aman, siap. Goyang Inul. Sanaona sih? Ngomong lebaran kene minal aidin beureung kitu. Ya hampura ya si Inul bah dah. Hampura minal aidin wal kisudin. Boga dosa sia leutik sing jadi gede. Oh. Dosa gede sing jadi sampurna di Samsu. Oh jigo ge beuki. Oh di hampura. Atau jadi si Inul atuh ah. Mending di hampura. Oh, pacek sih maafkan hanya kau ini maafkan. Oh. Mending sasalaman si Inul nyanyi. Apaan cek mana? Maafkan lah. Jadi maafkan kau ini. Tidak. Oh ganti atuh ganti ah. Kada heula. Pawarta can nyawer. Biasana pawarta mah saha nyawer. Saha nu hajat? Sa. Apa hajat? Nya sa ngaranna. Bapak warta. Tak nyawer tuh tak. Oh nyawer tuh tak. Bapak tukang pawarta mah biasana tara nyawer ku 2.000, tara nyawer ku 5.000, tara nyawer ku 50.000. Oh cepean. Nyetara we. Tara nyawer ta tadi ge. Encan. Oh encan. Can ke sukan cenah. Oh sukan manggosan. Pindah ka ditu ka Babadasum. Putri panggung Kang, anu si tara para bahayam. Permata sapi. Putri panggung anu sukuna diengklekeun kitu teh. Sabola? Oh sabola. Aku 2 bulan meneraga gatuh. Putri panggung. Muter Kang. Digoyang. Naonan ieu teh? Gini meragakan kieu. Ya. Baju we aya awewe teh sok raragagan asa dianu. Geni raragagan Kang. Ais itu tempo. Pan putih panggung ya. Aing mah di mana we mana mah. Oh nya pimpinan mah kudu rapi, kudu bersih. Bapak pimpinan mah kudu dielap heula, disapu heula. Oh. Sekarang ngobrol. Aya naon ieu teh?
batur si Ungu trek nyanyi joget. Si putri sinden panggung yerede tate ningali sorot socana bubui bulan. Oh ini zaman tuh hidang sih buyuan we salah lawer wae. Bubui bulan sangrai terus aja. Oh ini sangrai teri sing kerja dinya Kang. Kemarin ngategeun Pak. Apa ngajarkeun anak kitu ngan sapotong. Buset irung aing dicocok sia mah. Eta di teh di jadinya di kieu tah sekali dikali gitu. Aya permintaan lagu Neng Gelisna. Oh Neng Gelis aya? Ya Neng Gelis. Mohon sia lamun teu bisa kudu diserahkeun saya lagu Neng Gelis. Ulah atuh Kong. Neng Gelis mohon mangga. Bang tulak bantingkeun cenah. Bapak. Metora aja kan?
aya pamenang langkung sae kurang tunang itu saha anu ajuk hideung itu saha anu ajuk hideung ajuk ka hideung lancingan hideung sapatu hideung satria baja hideung Satria baja hitam beronang. bete baja hideung Oh baja hitam. Siapkan dugi ka dia wae atuh tangtos nasib kuring sapara kanca ti perkebelah lingkung seni calon modern kebulu CS ngaturkeun ujung wengi ujung katur ke kasadayana atur nuhun dina sagala paratosanana hapunten dina samedaing kelepatan urang bukas billahi taufiqul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.